Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patapang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu urang diajar ngeunaan terjemahan. Tujuan pangajaranna dipiharep hidup tiasa mikawanoh ngeunaan terjemahan, tiasa maham kana tata cara narjemahkeun, tiasa maham padika terjemahan jeung tiasa narjemahkeun tina basa Sunda kana basa Indonesia tanapi tina basa Indonesia ka basa Sunda. Perkara narjamahkeun, tarjamahan teh sok disebut oge alih basa atanapi alih bahasa. Nyaeta mindahkeun teks tina sumber asal kana sumber sejen atanapi anyar. Tah narjamahkeun oge nyalin atawa mindahkeun hiji basa kana bahasa sejenna. Jadi disebut tarjamahan teh nyaeta mindahkeun bahasa, memindahkan bahasa. Istilah tarjemah awalna tina bahasa Arab. Tarjamah ari dina basa Inggris mah disebutna translation. Tarjamah oge proses mindahkeun amanat tina basa sumber kana basa panarima atanapi sasaran kalawan ngungkap makna jeung gaya basa nurutkeun Widya Martaya tahun 1888. Dina istilah sejen disebut oge alih basa. Beda jeung istilah transliterasi atanapi alih aksara jeung transkripsi alih wangun tina ucapan kana kalimah. Jadi lamun transliterasi mah dialihkan bahasa, alihkan aksaranya, hurufnya. Lamun transkripsi mah dialihkan wanguna, bentukna. Lamun tarjamahan mah dialihkan bahasana, beda bahasana, berbeda bahasanya. Wanda tarjamahan dumasar kana cara jeung hal anu museur pikeun diterjemahkeun nyaeta aya 4. Anu kahiji tarjamah interlinear. Nyaeta tarjamahan unggal kecap dumasar kana runtuyan kecap tina basa aslina. Jadi setiap kecap, setiap kata diterjemahkeun eta disebutna tarjamah interlinear. Nu kadua tarjamah formal atawa harfiah. Nyaeta tarjamahan biasa atanapi tradisional anu mindahkeun basa naskah tina sumber bari teu merhatikeun kahususan bahasa sasaran. Jadi wangun basa aslina sabisa-bisa dipertahankeun sanajan sakapeung mah hartina sok karasa kurang merenah dina basa sasaran. Anu katilu tarjamahan dinamis atanapi fungsional. Mindahkeun basa anu mertahankeun makna nu dikandung dina basa sumber sarta merhatikeun kahususan dina basa sasaran. Aya oge nu nyebut minangka tarjamah idiomatik atanapi idiomatic translation. Nu kaopat tarjamahan otomatis. Ari tarjamahan otomatis nyaeta ngagunakeun alat pikeun mindahkeun basa hiji naskah tina basa sumber kana bahasa sasaran. Jadi dipindahkeun secara otomatis. Anu kalima tarjamahan budaya. Nyaeta narjamahkeun makna tapi nyaluyukeun jeung kabudayaan sasaran. Jadi disesuaikeun jeung budaya anu aya di eta tempat. Anu kagenep saduran. Ari saduran mah anu mentingkeun amanat tapi ngarahkeunana make kekecapan sorangan. Nu kaasup wanda tarjamahan saduran aya 3. Anu kahiji tarjamah sastra. Ari tarjamah sastra museurna kana karya sastra seperti puisi jeung drama kalawan museurkeun kana wangun-wangun puisi, konotasi, emotif jeung gaya basa. Anu kadua tarjamah faktual. Ari faktual mah ngutamakeun analisis fakta khususna bidang usaha, niaga jeung teknologi. Anu katilu saduran parafrase. Anu tujuanna pikeun ngawanohkeun eusi dina basa anu hirup jeung gampang dipikaharti tapi dina prak-prakanana leuwih bebas ngasupkeun pamanggih pribadi nu narjamahkeun kana naskah. Jadi diparafrasekeun deui. Salajengna nyungsi padika narjamahkeun. Narjamahkeun teh aya padika atawa aturanana. Jadi aturan-aturan dina narjamahkeun pangpangna kudu boga kamampuh dina basa nu rek ditarjamahkeunana. Aya 3 kamampuh nu kudu dicangking mun urang rek narjamahkeun. Tah kamampuh nu kahiji nyaeta kamampuh gramatikal. Mangrupa pangaweruh ngeunaan kekecapan, nyusun kalimah, nyusun alinea jeung ngalarapkeun ejahan. Eta
kamampuh gramatikal. Anu kadua kamampuh sosiolinguistik, mangrupa pangaweruh ngeunaan hiji basa dina kahirupan sapopoe di masyarakat pamakena. Anu katilu kamampuh semantik, lamun pemantik mah mangrupa kamampuh dina ngaguar harti atawa makna teks anu rek diterjemahkeun. Jadi lamun gramatikal mengenaan kekecapanana susunan kalimahna, lamun sosiolinguistik mah ngawasa kana hiji bahasana pamake sapopoena, lamun kamampuh semantik mah ngaguar kana maknana kana hartina. Eta padika dina narjamahkeun nu kudu dikawasa. Padika narjamahkeun anu hade, lamun nalikan urang narjamahkeun anu hade teh nyaeta nu kahiji kudu satia kana teks aslina sarta kudu nembongkeun kajujuran, teu meunang nambahan atawa ngurangan hal-hal anu penting tina teks aslina. Anu kadua perhatikeun kalawan daria teh serius jeung sumanget suasana dina karangan aslina. Upamana gaya basana, tarjamahanana oge kudu basajan. Upamana gaya teks aslina luhur, pek jieun tarjamahanana pake gaya basa anu luhur. Hasil tarjamahan teh ulah katembong minangka karya tarjamahan, maksudna kudu ngaguluyur seperti karangan aslina. Tarjamahan teh kudu ngungkapkeun sakur maksud tina karangan asli, tapi teu ngurangan ungkara anu hade jeung idiomatis. Aya sawatara lengkah-lengkah dina proses narjamahkeun. Anu kahiji lengkah mariksa atanapi analisis. Ieu dipake pikeun ngaguar amanat nu rek ditarjamahkeun. Lengkah kadua nyaeta mindahkeun atawa transfer. Pasoalan tarjamah eta hasil analisis dipindahkeun tina basa sumber kana basa tarjamahan nepi ka ngahasilkeun reaksi anu sarua jeung dina basa aslina. Jadi dipindahkeun. Tina hasil analisis tadi namanya dipindahkeun. Anu katilu ngawangun deui nyata medar rupa-rupa gaya basa jeung teknik nu bisa dipake pikeun ngahasilkeun gaya basa anu saluyu. Jadi aya 3 lengkah proses narjamahkeun. Ieu contoh terjemahanana tina bahasa Indonesia kana bahasa Sunda. Dina wangun puisi Wanci Pasini dina bahasa Sundana saat perjanjian tiba. Oke, aya di classroom teksna dikintunkeun. Tah, ieu aya tugasna. Oke, dijawab pertanyaanana diterjemahkeun kana bahasa Sunda sareng bahasa Indonesia. Nomor 1, manehna keur ulin di buruan imah. Terjemahkeun berarti kana bahasa Indonesia. Nomor 2, paguru nuju ngawulang di kelas. Katilu, Neng Susi keur ngajanteng nungguan kabogohna di sisi jalan. Nomor 4, urang sadayana kedah ngamumule tur miara basa sastra jeung aksara Sunda. Nomor 5, Prabu Siliwangi teh raja Pajajaran anu munggaran. Nomor 6, dia sedang bekerja di sawah. Nomor 7, seluruh penduduk di kawasan Merapi diungsikan ke Kabupaten Sleman. Nomor 8, Bandung terkenal dengan wisata kuliner yang sangat beragam. Nomor 8, kita harus bekerja sama membangun bangsa dan negara. Nomor 10, semua siswa diharapkan bisa serius dalam mempelajari bahasa Sunda. Eta nu kedah dikerjakeun di classroom. Sakitu materi ngeunaan terjemahan. Hatur nuhun. Hapunten bilih aya kalapatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.